Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Filia. Di sini saya akan menceritakan tentang carpon keluarga. Hujan gede nu turun sapeting-peting ngarencah hatep imah keluarga Hasan. Isuk-isuk nu masih poek, Hasan diudangkeun ku sora cihujan ngajejer dina hatep imah anjeunna. Langsung sadar yen dinten ieu mangrupikeun dinten anu istimewa. Ulang tahun pernikahanna anu ka-25 sareng pamajikanna Siti. Hasan hudang kalayan hate nu pinuh ku rasa syukur tuluy indit ka dapur nyiapkeun sarapan, manehna nyobaan nyieun kejutan keur Siti ku cara nyieun pancakeus nikmat nu favorit pamajikanna. Bari nungguan pancake asak, Hasan ngantung kana lalapahan panjang marenehana salaku pasangan nikah. Aranjeunna mimiti hirup babarengan ngan saukur ngaung imah leutik di pinggiran kota. Hasan tukang kayu jeung Siti ibu rumah tangga anu rajin. Salawasna usaha pikeun nyadiakeun anu pangalusna pikeun anak marenehanana Ahmad jeung Maya. Imah teh saksi jempe perjuangan marenehna unggal renggat jeung peling cet ngabejaan carita lalampahan hirup warni marehanana. Ahmad anak kahiji Hasan jeung Siti. Ayeuna gawe di kota. Sanajan jarak misahkeun marenehana kulawarga tetep puseur kabagjaan dirina. Ari Ahmad ngarencanakeun mulang ka lemburna pikeun ngarayakeun ulang tahun pernikahan kolotna arawes yen manehna hayang rencana jeung adina. Nalika pancake geus siap, Hasan disusun dina baki dewisi lilin heubeul 25 taun, nyaur Siti kalayan lembut. Wilujeng enjing sayang, wilujeng milangkala pernikahan anu ka-25. Siti nu masih satengah sare seur lebar ka tenjonna Hasan. Marenahna ngarangkul dina kahanotan dapur, ngarayakeun kaasih nu masih kuat 25 taun ka tukang. Isuk-isuk eta kulawarga Hasan ngumpul di ruang tamu. Ahmad jeung Maya nyelapkeun kado jeung ucapan salamet handapeun tumpukan panekuk marenehna nyaritakeun kahirupan masing-masing. Seri jeung nginget-nginget momen-momen manis jeung kolotna. Hasan jeung Siti diuk babarengan di antara barudak marenehanana ngarasakeun kabagjaan tur berkah ngalir ngaliwatan kulawarga leutik maranehanana. Sanajan kitu nasib cuek sabalikna sabot Ahmad rek mere kado aya beja nu ngadederkeun suasana. Telepon disada aya beja yen imah Hasan, tempat marenahna ngangun kenangan salila 25 taun geus banjir alatan hujan badeg tapi peuting. Hasan jeung Siti ngarasa duniana hancur. Imah nu jadi saksi ti isun lalampahan hirupna ayeuna kaancam ku arus cai nu kuat.
Tanpa ragu, keluarga Hasan buru-buru ka imahna, ninggali imah nu pinuh ku ingatan nu beuleum dina balong cai. Hatena perih, tapi Ahmad nu sok optimis ngomong ieu mah sakadar maot, kulawarga teu cinta masih babarengan, urang bakal ngangun deui leuwih kuat ti samemehna. Peuting eta di tenda sakedapan anu geus didirikeun di pakarangan imahna, anu kentel cai. Kulawarga Hasan ngarumpul, aranjeunna diuk bareng jeung beungeut cape tapi panon marehanana pinuh nu tekad pikeun bangkit tina cobaan ieu. Sanajan imah marenehanana sacara fisik ancur, yayasan kuat kulawarga Hasan tetap tieu goyah. Piutik nu poek mongkleng, Hasan neutiuk kulawargana kalawan asih. Anjeunna sadar yen harta anu paling indah anu dipiboga anjeunna sanes bumi atanapi harta anu megah, tapi keluarga anu salawasna sareng anjeunna dina kabagjaan sareng kasedih. Sabot hujan mimiti eureun, Hasan muji syukur kana nimat kulawargana anu marengan saban lengkah. Kulawarga Hasan nyaho sanajan imahna kabanjiran, tapi kanyaah jeung persatuan tetap tieu goyah jadi harta anu paling endah tur teu dihargaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.